Beuh, dek kamarana yuk menegar rilis kieu. Kami manduk kondangan heula bek, Kondangan ka mana tuh? katenjo. Katenjo. Kondangan kan saya emang. Kami endek kondangan ka urut batur sakola kami bek, main endek nikah cina ayeuna. Oh, Ju, seria duaan bae ta undangan nu nganter. Heueuh lah duaan bae, nduk naon tuh rame-rame. Tik, sieun dek kondangan teu moal lalaki mah isin sia. Ieu deui ndek kondangan ka babaturan urut sekolah. Oh sih Tik, lamun orang undangan teh jeung lalaki mah, kena orang kanyohon jasa jomblo na Tik. Nah, Tapi kan emang kenyataan ge urang mah jomblo meureun, teu boga kabogoh. Oh sih. aing da ikut Tik nganter sia. Aja mun sia nganter si Tika aing saha bek. Tenang, kayak aing ngajak budak saha kemu. Nah, mun kitu mah setuju aing. Kumaha Tik? Oh atuh ge sabodo. Lumayan mau kudu ngojek ke batur urang. Bener Tik. Tapi emang si aya motorna bek. Gampang, kayak aing nginjem motor dulu aing. Oh geus ge kitu mah. Oh atuh, aing balik heula ho. Oh geraan. Siap, tenang mu, kayak aing bari neangan budak kena mawa sia, oke? Oke. Lah, Benjo ngelapan motor bae, mending kene ngelapan jubur si Memeta supaya herang. Bener. Emang jubur ka Memet kotor tah? Pakai hayang dilap segala. Lain kotor Jo, tapi jubur si Memet mah hidung jasa kos jubur panci. Eta sia, nomoset sia tompel. Ayo kita ubah jubur ka Memet, mending kena disikat bae, pakai sikat WC supaya bersih. Ganeng sia, mendingan nu disikat mah tah beget cilatip. Tempo tuh kotor beget agak tembean. Oh sih. Tompel met, mah tompel lain tembe. Kalatip. Naon? Tompel kalatip hayang leungit embung. Benjo nyaho carana? Kumaha Jo, cara ngalengitkeunna? Gampang. Tompel kalatip hapus bae pakai tip X. Medan. Ieu mah tompel Jo, lain coretan pulpen. Sugan bae bisa. Benar sih mah. Jo, kopi eueuh. Kopi mah ngeunah ieu. Ka Memet. Alah, aing. Pel beli kopi pel. Tiga duitna. Aduh, kudu dut aing bano keluar. Ya, segar ditu. Beli kopi, kayak orang kopi di Bali di Mas Benjo. Siap, Bosku. Jo, aing di motor Jo, jeung beli kopi. Naon deui ka urang doang ge kudu make motor segala. Jo, ieu mah Jo, supaya cepat. Nyaho. Oh geus teh ge, tah pake tah. Salah tapi salah. Diselah Jo. Oh, Dol dompel. Dorong, Met. Aing sadil ka mana kitu Jo? Kok eueuh? teu nyaho ti kamari eueuh balik-balik. Ku kelong meureun Jo. Ku kelong olos lah, geus gede yeuh. Pel. Nah, si Rintik. Kabeneran yo, sia mau motor. Si Tika jeung si Mumu ndek kondangan pel. Aing ndek nganter si Tika, sia nganter si Mumunya. Wah, boleh, Bek. Tapi budak ndek kondangan kemarana, Bek? Kata Enjo, ondangan ka batur urut sekolahna cenah. Oh, geus aya ge, tapi aing ndek meuli kopi si Memet heula, si Memet keur di mah si Benjo. Tip, atuh mantap kebal meureun, meulikeun kopi si Memet heula mah. Moal, sakalian aing ndek bebeja ka si Benjo, ieu motor ndek diinjem heula pake ondangan jeung si Mumu. Ulah pel. Engkena lamun sia ka budak heula bebeja ndek nganter si Mumu kondangan, si Memet jeung si Benjo pasti hang arilu. Oh, sih. Mantap moal bener sia lamun budak arilu mah. Terus kumaha ge? Geus ulah waka ka budak heula. Mending orang langsung balik bae, salin terus orang nganter si Mumu jeung si Tika kondangan. Geus gaskeun ge, tapi motor si mana? Gampang motor mah, ke aing nginjem boga dulur aing sugan aya. Oh, Geus ayo,
Ulah poho, orang salin heula, terus dandan nu keren. Orang ulah sampai ngisinkeun si Tika jeung si Mumu. Pokona orang papakaian nu rapi, oke? Lah, bek dandan nu toge tetep bae sih mengisinkeun. Sembarangan. Aing ge lamun geus dandan terus make papakaian rapi mah ganteng, Tip. Lah, ganteng naon meureun tetep bae sih mah kos belatu nangka. Eta sia aing ngomong sok bener sia mah. Ngaku. Kagol lah supaya saya puas. Oh, sih. Geus hayu ih budak mesti kesel nungguan urang. Oh, geus hayu. Bek, motorna pan salahkeun, Bek. Salah teh yuk. Oh, motorna pas motorna. Aing. Nuhun, Bek nya. Tip. Aing ngilu Tip bari balik. Aisyah kumaha si Subek? Kan imah aing mah di ditu, imah si itu beda arah. Ih, Oh sih. geus segera turun. Anterkeun aing heula be, Tip bari balik. Ih. Ku aleman imah si deukeut ke tidinya. Geus segera turun. Tunggu ge. Kebal-kebal sih nya. Oh. Widih. Waduh, minyak rambut beak deh. Aing nyaho. Nah, ieu bae. Minyak rambut tak ada, minyak sayur pun jadi. Asal mah kelimis be, ieu buuk. Ulah kos sayang manuk bae keriput kieu. Cih. Wah. Widih. Pan keren ta, ayo buk geus klimis kieu mah. Bau embe badut macia awak. Nah. Maka ieu bae lah, ja parfum teu boga asal seungit teh awak aing. Nah, kan seungit. Aing geus seungit kieu mah si Tika ge bakal nangkut dina tonggong aing bungeun leupas. Istompel kebal amat meuli kopi doang ge. Oh, ja. Kalatif mah meuli kopi Lampung meureun, haju meulina ka Lampung. Eta sia jo amat jo. Bisina be, mana mau motor benjo, bisi dibawa ulin doang. Duh, kayak beak bensina. Saya di tangan ge, teu beres sih masih tompel. Kamu saya ge? Tuh, si Subek datang jeung si Latif. Mo, saya jeung si Latifnya. Bek jeung sasaha elos lah keur kieu mah. Oh, geus hayu ge, bisi kabur anggesan ka dia nu hajatna. Saya Aing ya. Udah kamaran sia Mu, Tik. Urang jeung si Mumun dek kondangan heula teh. Oh, dek kondangan. Teh Desi ndek ka mana kitu? Aing dek mejen runtah. Oh, ndek mejen runta teh. Oh. Sakalian atuh pikeun segala ya si Subek. Eta sia mah edan. Ho sih nya, nu kieu mah mending dipicen bae. Pinekun. Lagian Tik, si ondangan dek diantar ku si Subek tah. Ho teh. Aduh, si Subek mah teu cocok dibawa ondangan. Cocoknya dibawa ngalayat, jawak lagi bau mait. Teh si sembarangan. Awak kurang sakit seungitna. Geus ih. Hayulah kaburu ka sorean ke urang Tik. Oh, geus, hayu. Teh, kami undangan heula nya. Oh, geus gitu, sing ada nya. Heeh. Oh, teh. Teh, naik teh. Kumaha? Geraan, Pel. Nangkep atuh, Tik. Bung. Ayo, angkat. Teh Desi, si Latif aya melu kopi ka warung Teh Desi. Eueuh, Ja.
Heeh, si Latif mah tadi aya ge di masih mumu. Tadi aing manggih keur jeung si Subek, si Tika keur di masih mumu. Waduh, tober saya si tompel. Saya Kang Mehmet, orang kan si Mumu. Ayo. Percuma sih ka ditu ge si Latif mantak geus eueuh. Soalna si Latif di Subek mah dek nganter si mumu jeung si Tika undangan. Oh, tah. Heeh, orang tadi ge geus ndek lalempang budak mah. Jadi si Latif jeung si Subek nanggeus malo motor. Wah, kacau eta Latif. Teu izin heula ka Benjo selaku pemilik motorna. Kasihan deh lo tuh diajak undangan. Kalunya. Saya Jo, urang nu Pak RT. Untuk mental THR tah ka Pak RT, kos ibu-ibu. Minta THR Jo. Oh, kan ibu-ibu mah lamun kanu Pak RT besok dibere THR. THR-na minyak, gula, kadang-kadang mah dibere beas deui. Eta mah ngaranna Pak RT keur ngabagikeun sembako bejo mere THR. Sembako. Ai sembako naon artina? Parah, ternyata sembako acan. Sembako teh artina semna 9, bana bahan, kona pokok. Jadi dibacana 9 bahan Pok ame-ame. mal pokok ame-ame sih mah dengekeun yo. Semna 9, bana bahan, kona Kondom. pokok benjo. Oh, pokok. Berarti lain 9 bahan kondom. Atuh lain. Saya urang Pak RT. Jadi berarti orang nyokot sembako. Urang mah lain nyokot sembako, nyokot mobil, kurang susul budak, sugan ke Uber. Begal bae kurang di tengah jalan. Oh, ayo ge, setuju aja sampai jadi gitu mah. Tapi di injeman mual ge mobil aku parete. Pasti di jeman. Tau di jeman mah yang dibalikin ku yang beureun imahna. Sama amat ka Memet. Saya Ayo ge. Hah? Kunaon di motormu? Kunaon Tit? Teu nyaho, punya pugu-pugu langsung pae be. Tiba salah. Ih, mu, teu hirup-hirup pae motorna. Biak bensin berhenti. Ih, ho kitunya. Coba ge dicek lagi mu. Mu beak bensinna. Aduh, tip aya ya baes ya malah. Oh, saya boga duit ento mu. Nuk naon sia nanya gitu? Beli bensin mu. Eta sia, emang sia teh boga duit meuli bensin acan gitu? Aya sih mu, tapi ingin goceng doang. Tambahan mu. Bungkus, tapi meuli di mana ieu bensinna urang? Tenyaho ieu mu. Kode itu jauh. Terus ka mana? Geus lah mu, kode itu bae lah. Bungkus ayo. Mu bantuan dorong mu. Ogah, dorong ku sesorangan. Hei, tega amat sih mu kaing. Mu bantuan mu. Bek. Ya si Latif jeung si Mumu mah eueuh gitu, Kang. Wah. Oh, berhenti lagi. Oh, ja, kemana tanya budak tua? Coba ge hayu susulan heula bisa kuna nondong budak. Geus lah budak mah tinggalkeun betik, aing geus teu kawawa ieu, lapar, hayang geura parasmanan. Ih, sia mah pikiranna ku kejo bejeng kejo. Hayu ih susulan heula. Kudu lapar tik. Makana aing sengaja teu dahar heula di imah. Jan niat ndek dahar di nu hajat. Bari sapiring rejengan jeung sia duaan. Geus gampang bek ndek dahar mah engke ku yang dicokotkeun di ditu. Sia mah jeung si Latif geus tinggal duduk manis doang. Beneran ya, ndek dicokotkeun ku sia. Oh, engke dahar mah ku yang bawakeun ka parkiran. Sia mah jeung si Latif nangguana di parkiran bae. Tah sia, pira aku aing cicing di parkiran bae tik. Oh lah, ulah dibawa asup sia mah raribet engkena. Kayak pajama aing ondangan disangkana mau tukang kebon ke. Tukang kebon, sakieu aing imut, ganteng, kece. Wah, aku disebut tukang kebon tika. Geus hayu ih, geura susulan budak. Di can aya bae tuh budak nage. Budak mah mojok heula meureun tik. Geus, mending ge urang ge mojok heula yuk. Tuh, di ditu tepatna adem setik.
Ponggus ya geura mojok ditu sorangan. Sabar ngahejeun sia mojokna. Dek ngisi meureun aing ai bari ngahujeun mah. Mu sayu ih geura susulan budak heula. Mau saya ge. Senyum ge, ulah cemurut bae. Apaan lah? Puter balik. Oh. Mu lempang namu ulah cepet-cepet mu. Aing capek ngadorong motorna. Sia teh mangkana lamun dek lempangan cek heula motorna aya bensinna apa eueuh ulah sampai ngisarkeun kos kieu di jalan. Hampura mu. Wah hampura. Hemu, sia kunaon eureun di dieu? Nyaho. Tah motorna bek bensin. Beak bensin. Oh. Sia kumaha sih Latif, motor pakai beak bensin segala. Aing teh nyaho gebek bawa motor si Benjo teh bensin heutik doang. Aduh, pel. Masih, aing geus lapar ieu pel. Sia sih gara-garana. Hampura. Murah Teu hampura. nyaho, teu nyaho bensinan. Kana cek heula. Teu nyaho mu. Oh, punya. Dia ulah memaran bae. Segera isian bensin heula. Mana Mas Subek? Mobil Pak RT ieu mah. Oh, ja. Benjo jeung Memet. Dia ngalunjak kita milik kopi, mana dekat awe ondangan. Nyaho ka Latif oon. Hampura Jo, tadi mah aing dipaksa tah ku si Subek. Tompel, bohong Met. Ngalunjak sih ya. Mu, ju kumaha ya urang ondanganna? Penyahu. Man motor ini ge mogok tah. Motor Benjo mogok tah. Oh Jo, motor sia bek bensin. Waduh, ka Latif parah motor Benjo teu di bensinan heula. Tik, mu, geus ya. Si anda kondangan mah, ayo kau idan rek mobil. Ulah, jo aing kumaha yo. Nyaho. Tik, kurang diatur ke si Memet bala daripada orang tua jadi undanganna yuk. Oh, sayu Met. Tik, aing kumaha? Jo, motor saya tahu urusan tah, aing ngerti londangan bae dina mobil. Teu bisa. Mulai elu, tanggung jawab heula motor si Benjo. Oh, pokoknya kumaha cara bayi motor Benjo kudu balik ka imah dengan selamat. Oke. Tapi Jo, Diam. Urusan motor Benjo mah ndek ilu ondangan, ndek nyerbu prasmanan. Betul ka Memet? Betul. Tik, mu, segera alas belah ka mobil. Aing ngebres ke blok ya. Ayo Tik. Ayo. Tik, aing milunya. Ulah. Tik. Tik. Aing milu Tik. Tik. Awas lah. Ya. Memet. Satu, dua, aduh. Kena itu. Satu. Tik. Aing milu Tik. Tik. Tuh, sama urusan tuh, si Latif tuh urusan. Met, aing ngilu Met. Mau udah, Subek ulah. Jo, aing ngilu Jo. Ulah. Jo. Bung. Ih. Jo. Kesana Jo. Awas ih. Jo. Met. Bek, tolong aing Bek. Ogah aing lah. Met, aing milu Met. Met.